Sasya mana si Bima teh? eta harapan sia aing Anjing gede. Sugan teh leutik si Bima teh euy. Ngehe aing teh kajauhan mah leutik euy. Anjir, gede kitu teh jelema anjir. Sagede kumaha kanyut nya eta jelema. Bima Anjir, aya jelema ngagerung. Sada elep mogok teh anjir. Sasya urang mana kakara aing tiba heula di Astina can pernah leubeungeun sia Sasya Anjir, sorana edan anjir gede euy. Anjir, edan anjir. Wow. ngaran aing Durgalapati Bima aing tangan kanan langsung Prabu Duryudana dari sia teh centengna Duryudana Ay, udah dulu dong. Mana teh centeng, teng. ya aing tangan kanan Duryudana sia jegerna rek naon Ini yo jekorna, wo. Mana jekorna nya dulu dong, wo. gane goblok Si itu si Bima sorana gede. aturna kan bae sia teh mau katurutan beuna-beuna teuing sia teh Bukan nungan tamak wae itu tadi teh. Sensitif keur main naon itu teh. Naon keur PMS naon kebina-bina teuing jeung amak-amakan wae. atuh nyikah Mun wa aing mah rame malah. lah wes jaga aing mah naon Naon? haling lamun sia bener-bener laki langit telangan jagat datang yau ijen jeung aing lah Bima jeung aing hayang nyaho lamun bener-bener sia wani ka aing hayo Ya pada ngomong wae atuh rek gelut manggelewet wae lila. Bina-bina teuing hayu jeger we. Ieu mah hayu ngomong hayu keburu magrib. Bina-bina teuing. haling jika sia nyingkah Nah dunungan teh main fisik. Dari dunungan teh kitu euy. Hampang leungeun. haling sia Nah, dangukan kudu dinya, Bro. wani sia sakitu Lain urusan mana harga diri make jeung dengan sirah segala rupa. Naon maksudna? aturna sia teh nurut Nah, make jeung teu nurut macam teh tadi nutur-nutur gak abdi mandurut. Teh mimiti ayeuna nepi ka hareup abdi rek pinah. pindah ka mana Bim, ka mana Bim? Tenang Bim. Si eta apa, Bo? Pinah rombongan aing Bim, ayo Bim, tanyok si goblok tuh. si setan sia kitu sia teh primplan kitu sia teh Aing masa leuwih 50 pinah aing. Leuwih 50 pindah. Mina teh, sok Bim, ayo Bim, tanyok Bim. Kamu idola aku Bim. Tenang, aku mendukungmu Bim. Di kamar orang loba foto Bim. foto aing Darso Bim. kadi sia pindah deui Mana ka dia pinang ngabejaan urang mah. nah Abdi mereka bejaan we ka didinya nya ye mereka muka rahasia we. naon Tiba heula ge dalang mana oge belah kenca mah eleh wae. Si eta apa? Pindah ka dieu. teu judi Ini eleh cecok tempo aing mah. Wan dia taruhan. Beja-beja. Bima tapi ka mana pangarti sia lamun anjeun lalaki langit telangan jagat Kita tadi lalaki we ayo. Kata tadi lalaki lain banci. Mina teuing. nyika sia nyika Jol ieu teh boga dunungan tapi kagelehan. Pindah deh ka dia aing. Tenang, budunang, abi mendukungmu. gandeng setan kurang ajar hayo sia Bima maju sia wap
Bayap. Oi. Siap. Oi. Wasap. Wat. Oi. Olah. Seksya. Anjir. Edan. Ya sebut. Wat. Wap. Wasap. Wat. Wat. Oi. Ajar. Alah. Gehe si Bima anjir. Alah. Goblok. Anjir canggih ngadrek-drek lah. Gusti. Menuju ya. Nanaonan atuh siapa teu ka dieu? Nanaonan ka dieu sugan teh si Bima. Si Bima mah gede. Mina teuing aing rek pindah ka Australia mau aing. Masya we aing ya Allah. Ayo maju Bima. Ayo Pak Jelma gestes Cikarang Perang berjuang Pak Haji Robi bos bengkel aya di mana? Allah. Edan sia. Wah. Buat dia. Wah. Siap. Allah. Siksa. Dah. Dah sia. Dah. Kita hudang-hudang aing mah Bima. Kuat itu. Ieu teu nawa kuat, tampiling ku aing biasa mah color teu hudang deui. Dunungan aing atuh. Ganeng goblok teh. Mudah-mudahan teuing. Ayeuna mah mau pindah Pilempangan. Abdi mah bade jeung dunungan ayeuna mah. Bade Satya. Satya aku padamu. Ye. Kahayang main tenda bohana cing benernya mah kareta. Bener dia. Udah menang saweran ge pasti dibagi-bagi deui. Kain dabong sorak ieu, kain teh. Tapi ka mana siapa ngarti maneh nya sia kuraja. Ya Bima. Can ngarasa eleh aing ku sia ningali hudang deui. Maju sia ijen jeung aing. Kaheula Bim ngatur napas heula aing Bim. Aing loba teuing udud ge ieu. Mangaring udud ilegal deuk. Kurang ajar sia. Ya, Bima rasakan pembalasan teuing. Maju sia. Pinas tikar sayang dumampara. Pasti tetiasa dipungkir kadara tetiasa disinglar. Papasten anu tumiba ka Arya Bima. Teu apaleun yen ieu Durgalapati kagungan ajian anu luar biasa. Barang Bima narajang ka Durgalapati dicabak dadana ye Bima ngadak-ngadak ngebul. Lami-lami tutung awakna ia Bratasena. Aparantosna tutung lami-lami ya Bima jadi patung jadi arsa kayanana. Bima ngemasing patip temu kaning perlaya jadi patung di negara Astina. Iya. Oh ya. Si Bima pae, si Bima jadi patung. Si Bima jadi patung. Hidup Durgalapati. Bengah amar. Watasuta. Bengah amar. Watasuta. Bengah nak kagiri-giri. Ya kagiri-giri.
Hingkang samya ngalaga luar biasa Kasep Durgalapati hebat anjeun karasa sia babal galonyeng kaing dari kemana sia sangeunah nama kejeng hayang Nagara Amarta modar goblok kalah luar biasa sabaraha bonusna keur kaula ieu jelema salira kantun nulis ya dina cek kosong nyaho lebet we nanging barang ningali ieu kejadian Prabu Duryudana surak ambal hambalan kaprok bingah kagiri-giri bingah amarwata suta anu taya wates wangena leres atuh nuhun kanggo mah sanes kieu ulah kapalangnya bela ka Prabu Duryudana maksudna ari si Bima teh boga dulur opat Yudhistira Arjuna Nakula jeung Sadewa leres lajeng tah pasti eta dulur-dulurna teh bakal nyusul ka dieu lajeng tah saat sana dulurna nyusul ka dieu lamun datang ka dieu pasti riweuh di nagara Astina ku si Bima sorangan dia alun-alun nepi ka hancur kieu beres maksudna teu aya deui cara wayahna anu ngaran Yudhistira Arjuna Nakula jeung Sadewa sanasibkeun jeung si Bima sarua paehan jadi tugas kaula ayeuna teh maehan Yudhistira lajeng Arjuna Nakula jeung Sadewa di mana ayana ayana teh di Wirata nagara Wirata di Wirata leres Wanipiro dibere 4 kali lipat tina buruh ayeuna alim alim 10 kali lipat alim nah apalah sabaraha sampean ya dijamin Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa bakal paeh ku kaula ngan ieu resikona langkung ageng nya pasti komo datang ka nagara Wirata leres kumaha upami buruhna lain duit ari salira buruhna palenaon buruhna kaula teh kumaha upami nagara Amarta rajaan ku kaula sawios kaula masih kena di bawah pimpinan Prabu Duryudana nu penting nagara Amarta jadi milik kaula jadi raja kaula di nagara Amarta eta leres jadi leres itu Gusti Pati nah iraha kaula bohong ka ajeun ye pan kadah aya persetujuan heula ti Prabu Duryudana kumaha kaula asal Yudhistira Arjuna Nakula jeung Sadewa modekkeun sarua paeh cenah hina paehna dijamin jadi deal ieu teh kaula bakal jadi raja di nagara Amarta lamun Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa paeh dijamin Duryudana kumaha kaula walah bahagia Gusti Pati di mana ayana eta pati lemah di nagara Wirata dijamin mayitna eta pati mah dibantun ku kaula tapi deal kaula jadi raja nagara Amarta deal jeung kaula beres lamun kitu salana hei Pati abdi Gusti sadaya parab benawa kula urang ini ka Wirata urang maehan jelema deui ayo pada ini nuhun Gusti Pati